Kiai ustad diberi duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka orang mangan saukur sunah. Aika itu mer hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah. Kiai na moal khusus ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang bante. Ya Rasulullah salamun alik. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Minum bae teu bagus. Es bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam. Karena dibere asalan mun kada kalohor mah rarengkot dieu mah. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak mah geus lain deui. Hak mah geus lain deui. Tuh. Ulah, tek Gusti Allah. Ulah turun ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge nu halal dijual, jual nu haram ulah. Jeung eueuh bae aturan-aturan ku dihuram di haram. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastilah ari sah lah jual beli teh silih ridhoan. Hayang ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul. Tarima meuli, tarima ngajual. Eueuh kieu. Ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri. Jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya tolong. Aing mah cak ieu cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai daek mah tolong. Silakeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas antarodin, senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Sore tong ye nog ye 1000. Aduh, pan murah amat 2000-nya. Kagetnya dapat nawar biasa mah turun nih. Kudu bakal grogol ieu budak ye. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya ada tamu jualan naik jangan sorangan. Lurak lirik heula. Tah ieu. Kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jah hutangna mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Teu mah lain kunanan barang nyana ngobrol dasina mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak? Saya dari Jakarta Pak. Waduh, ya cak aing bos ya kajian. Ada apa ini Pak? Begini Pak Kiai saya ini waduh kelibat utang. Nah, iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak we standaran aja sepedana ge. Gubrak we darepeun imah. Wah, ieu budak tim mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, kieu salam. Enak je. Kula tang jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Buka duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Tupanya teh pohar eta nu kitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak kieu. Geus kumaha sia bae teh mah nyokot nyarita sodako geus. Jadi mah embung ieu dibere kudu boga hutang saya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib
ngalaksanakeun sudah kiaina moal khusus tah salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing mal yang nyahoin merena boga hutang pan teh. Emang kiai Golkar mah kitu. Untuk lo bapak nyakit di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kuno ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebabnya nak dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Tah. Ulah sambarangan ye. Batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha. Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah. Sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngadukung aing ke pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR lah. Sugan be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Entak cek ulah jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyieun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah, misi makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba nu ngarokok, kiai tolol. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduh na teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Ayo sia. Ye, kiai mah udang penting ngarokok. Kuna mindek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya limata. Tunduh keneh bae di kopian ge. Pana isana ieu mah tilo kitu pan. Ipan gede ieu mata di kopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Wah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun. Haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareuman. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadidikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan kapolsek. Tibatan Kapolres, tibatan Polda teh nitah ngahurungkeun lampu, budak nanti teh bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana sia hudang teh lampu pareuman ku sia tuh biasakeun. Mana marah lantaran lampu teu dipareuman. Hebatnya tetap mah. Hebatnya teh jol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak, tangkap.
Hilang. Waduh, ieu si emak apa Kapolda sih nu salah ya. Terus diseungseurikeun. Ulah ku kolot lah, urang mah jageus kumisan. Urang mah nyeungseurikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyeungseurikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang kata ngajawab lah kan ka budak. Budak mah kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Gitu nyaho. Cak budak teh teh mun edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Teu kaharti. Eta teh di Indonesia teh teu isieun tan nyeun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae piseungseurikeun rakyat. Polisi piseungseurikeun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit. Pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda Korsia. Pecat sia ku aing. Aing teu jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presiden. Harus mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Kayak kulantaran nu ngomong na jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomong na teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna, wallahi demi Allah kaula moal dahar de salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi kaula moal kawin ibadah baik ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. Hei, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya 48 dirjeun iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh. Kulantaran nyana nu nyieun satakalana turunlah ayat ieu, jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho. Urang mah kuaripan keputusan hukum haram meuli bensin, moal turun ayat ti Gusti Allah. Paling pamonggol nu turun. Moal aya. Tolak tilu jadi hiji, moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Nah iyalah. Lu dibere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama lan nabiyya ba'di cak Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah. Kama kola Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Billaghiyal kayin fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasbiku ilaihi lisan min gairi qasdil halafi.
suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la Allah, bala Allah. Urang Arab kos kitu teh. Eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetapi Allah ngalap hukum karanjeun kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah. Tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidzukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidzukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah teh. Nah, ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan. Ngaji naon ka haji tadi? Sumpah. Nah, sabaraha sumpah? Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan bisa gitu. Saya dengar aing mah tilu. Tapi nyawa coba tanyakeun tah tetangga lah. Pulang ka haji ngajina di mana? Anda pentak Lambon aing ngajina. Oh, ke tukang sate teh. Kan didinya ngajina aing mah belajar nyeun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain deuk neangan ilmu agama. Bolon budak. Nah, ieu sumpah teh aya sumpah lagun, aya sumpah munakid, aya sumpah gomu. Tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ayat na ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarat jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aimanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama. Ari ngaran yaminul lagwi mah nyaeta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum. Urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat. Teu kudu mah. Qad warada an Aisyah anha qalat al-lagwu wa kalamur rajul la wallah fa bala wallah. Eta Siti Aisyah. Ucapan jelema lu kasih matak di Arab mah kos kitu, di Arab mah. Urang nawas, Wan. Ada apa Rahmah? Ini berapa ini Tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Orang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh kurang indit ya demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit teh ulah maka Allah. Jadi apa kita? Rahmah, Allah. Waktu. Tu Siti Rohmah seserian we teh nyahoeun ya namanya. Sugan teh naon? Padahal mah edet sia demi Allah. Eta urang Arab mata urang Arab. Ruh bae wallah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh. Urang ngomong kanyana. Nyana. La wallah. Tidak demi Allah. Maka wallah bala ya wallah. Eta teh urang Arab mah latah sumpah teh. Ruh wallah. Alas wallah. La wallah, bala wallah. Masyaallah, eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong. Hayang kitu bae teh ngomong. Di urang aya kan. Cek aya ngomong, tah mah demi bae.
Entah mah, siap aing ngomong, ye, mah demi bener, demikian. Aya bae. Da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kiparat ari doraka mah doraka. Ngan teu kudu mayar kiparat. Hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi. Catat ku aki-aki yaminul lagwi. Ditajong. Yaminul. Naon teh tadi teh. Aki-aki wae. Ulah sok nginget-nginget nukos gitu, maningan nginget-nginget rangda. Nu di imam lagi sekolot juga rangda nu daek. Sekolot maki sugan anakan deui jang perang. Sakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah. Ditahan gitu da aya komo teu ditahan. Moal sieulun ka bibi paldaikeun nyararandu kabeh ge bebejama itu bebejama loba nyawa boga anak 3 bae loba teh kos karar itu geus lah kos kitu ieu ieu mah bab yamin ya hiji tatangetkeun nomor kadua yamin akidah ieu ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat ia adalah jatuh teh bima ku sumpah qatuman ku anjeun ngajadikeun sumpah di analatun am qasdin jadi kudaya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munakidah ieulah nu wajib kafarat ieu dek nyokot hukum teh tina aya kieu teh tah hese jasa jadi dieuna mah ngan saukur sakitu kan jatohna kana teu wajib kifarat jatohna kana wajib kifarat eta lain pagawean urang sa Kangjeng Rasul aya ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta nah ku ulama lah di ijtihad tinggal urang mah sumpah ka bagi 3 eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha nyokotna teh aya di mana aya tawao tuh mana ieu soal hukum ya mentak hese ge ye ngaji ye tetik La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji. Kuari, wow. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Geus 2 tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Manta ka dieu nageng ke aya kiparat ge kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha jah teu dijelaskeun kabagi sakean cara urang mah meunang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هجي أو كسوتهم 2 أو خير أبي قاسم بأولي أبي وأبيمي kamu konten ngaji alfiah ge nyaho kulantaran atuh teu ngaraji alfiah sia maka dia ge emang nyilip ieu mah besi aya nu nagih kri nan kitu kredit mending nyaji aing mah lah anta teh nyaho aing ge santri aja nya teu dilu katilu au tahriru raqabah 3 tuh au yatamu asarati masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair kosim jadi ngabagi kabagi 3 berarti kiparat lagi nya kabagi 3 ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap
Nah, kuari di samping eta, engke awot ya, dipilih hiji awali taksib ngabagi kifarat. Nomor kedua jatuh na hukum make awalna awali takhir berarti mukhayyar engke nate ieu teh ya. Engke aya anu diistisna, sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula. Sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya? Saya geus kok gitu. Sebab dek aya nu diistisna. Ya, nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Aya deui kifarat puasa, tapi pa ilam paman lam yajid tak deuk ngaluarkeun nu kitu, berarti ieu teh kudu mukhayyar ke jatokna sebab deuk diistisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya ke ayatna. Pak, haram yang kaya beli bensin, ayatnya mana sih? Gak usah tanya ayat. Yang penting, nih. Apa nih? Kamu pokoknya gak usah banyak ngomong nih. Cak di luar, naon sih ya tak? Bukan dia di luar. Apa nih? Ayo ya. Jangan minggu hari main dekat di roh. Ulah, istiqomahan di anak bentak kalambon. Saya malaikatnya asap kadinya. Ya Allah. Hukum imalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum hese ngabongkar eta kakarak bag-baganan doang. Bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad. Ieulah aya usul fikih Syafi'i, aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab. 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami. Mentak ngaranna ge Jamul Jawami. Mentak asal geus bisa Jamul Jawami we, gas sokana mah. Mun teu bener edan. Ngalantur cenah. Lamun bener geus cenah Jamul Jawami. Mun teu bener ngalantur bisa Jamul Jawami mah. Ngalantur. Sebab asa hebat cenah teh. Asa hebat. Otakna ge beda kadeleuna. Herang kos bol monyet, beda deh. Ilmu profesor sama lain lalagan. Mun bener jago kiai eta. Mun teu benerna sing serikeun. Ieu hukum sembarangan. Entek diurang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge diseureurikeun. Ngan antepkeun lela jana jadi bisa maca jeung bisa nyurahkeun. Meraktekeunana nu teu pas. Iya, aduh, waktu tamajang nyieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab. Wah, gimana nyieun kitab pan ieu mah. Entek dijieun ku urang mahyan wa ul yamin. Oh, galak qasam al ulama ila salasati aqsam, lagun wa munakidatun wa gamusun. Mahya al yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut. Ta kitab ta nyieun ulama ta kos itu ta. Menang tadi teh ta kabagi heula. Iya, hese cenah kieu matak belasan tahun ngaji. Moal bisa ku mingguan kieu, moal bisa. Ya, ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung. Kemarin ngaji. Masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang. Di pondok 12 tahun, 15 tahun. Eta teh puyeng hayang kawin. Lain eta ngaji. Hiburan hukum lah zetik ye. Ku ese-esena. Tak, nomor ke hiji. Ya amirul lagu aya patulah patali hukum artinya teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya ai bebendu Allah kok latah amati sungut make wallah kok latah amati sungut make billah nomor kedua ya walakin akhizukum bima qatum lakin huluk istidrak istirahat teh takibul kalam madah. Nah, berarti nyusul lu tadi nomor kehiji lagu, nomor kedua adalah ya yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin we ge ngaisidrok nu tadi. Nah, dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh ya lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh, kitu teh.
Ieu keur carita babarina we heula nan ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam temannya nama geus biasa kabula kabale. Geus biasa temannya nama kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da mas subaihi ma kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui. Hukum teh tah. Oh nya heuh nya. Barang di alfiah teh lain samarangan alfiah teh. Mata jelema nu geus bisa alfiah pokona dijamin we. Aya teh jelema ngaji alfiah deui, tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah. Kabeneran. Ya, geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiah. Masa kuja ada di babawa bae tah alfiah teh. Ai bisa men teh. Ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu. Oh nya alfiah nya. Sok diceklan we cenah kukula teh moal poe. Ngaji moal bisa teh supaya nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua yaminul munakidah. Nih, fahiya lifa'ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disubahan kunyana. Biaya palahu awala alahu tapi sumayah ni supiyaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kifarat ye. Fahadihi yajibu fiha al-kafarah. Kama fassalah al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskeun ku Al-Qur'an ieu. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Akur saja eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayap alahu sumayah nitu. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah. Bulan hareup aing sumpah ieu nya. Moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa. Encan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal nincak deui aing ka Cikupa. Kira Ikuari atau bulan hareup. Saya begitu bulan hareup nyana datang enggak gitu. Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Tah ieu pangaruh sumpah bahaya we pakos kitu kudu kifarat tah kifarat. Demi Allah aing mah pokona mah moal ngadahar-dahar belut deui. Moal aing mah. Demi Allah. Kunaon gitu? Sok gaceng. Sia teh kudu dipatali ke daya aing mah demi Allah. Wah aing. Tah ai prak di subuhan belut. Didahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut. Didahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu teh. Eta teh kos anti kalahri umi. Bayar kifarat teh. Mana teh kos tonggok maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti kalahri umi. Nah, eta ge bayar kifarat. Sarwana. Tah omongan-omongan nu kos kitu teh. Sing hade tah eta tah. Dek migawe gitu atawa moal migawe atawa deuk migawe. Nah, ieu nu kos kitu bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, ieu wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya si hade kaya kifarat nate fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin. Oke,
para nomor katilu sumpah teh yaminul gamus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gamus. Kosuma yaminul gamus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib. Sumpah anu pakai tata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kos kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus. Bahaya ieu mah. Kos kumaha teh sumpah yaminul gamus teh sumpah gamus. Gakauli wallahi ma fa'altu gaja. Moal migawe kana anu kaula. Padahal mah wa qad fa'alahu. Teu migawe kuda kana kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu mah pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Nah, pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK. Bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasilet. Koboka cendol, sana tsunami. Sidangnya nanya ngomong, Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum, disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal ada korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf, Pak. Sangkaan saudara, sangkaan bapak anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu, musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak. Kecuali, tolong. Saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Itu yaminul gamus sakos kitu tah. Padahal nyana ngalakukeun untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luhur pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukeun kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebut dah yaminul gamus. Nu mentak dingaranan gamus lantaran lianahu yubbasu sahibu fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodok di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai namaku cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh senang ngaran aing teh sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wari, malaikat. Copot, seret, oyang di neraka, gebruskeun, uleun, golakeun. Yuk maksudnya artinya ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kalau dikualikan mau kemana lo, Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun di. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat Zabania mau kemana lu, Mau kemana? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelem. Sing hade tah. Masya Allah. Mentak
akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabian sa'ala Rasul. Siji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi sit eta lalaki mal kadair ya Rasulullah dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kangjeng al-isyraku billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summa maza naon deui ya Rasulullah? Qala saur Kangjeng uququl walidain. Kabair teh nyarekanan indung bapa nyentak indung bapa. Qala cik eta Arabi summa maza ya Rasulullah? Naon deui ya Rasulullah? Qala cik Kangjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabair. Cek manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah qala saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam li muslimin huwa fiha kari jelema anu ngerau harta hiji jelema anu nyopet harta jelema anu maling harta jelema ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong ngerampas harta make sumpah padahal bohong ieu ngaranna yaminul gamus nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal jasa loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna ngerampas harta tetangga ngerampas harta rakyat make sumpah ieu bakalna ieu lolobana adalah amir sultan Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan tidak saya. Sampai getare demi Allah. Wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ia kercarita pemerintah. Kercarita rakyat. Jelema leungit sendal. Lengit sendal kateteng isukna kapang ya. Jelema make sendal. Ieu sendal saja. Waing. Moal pati-pati dipake ku aing lamun waing. Lamun lain waing. Elah kari-kari. Ulah sok kekituan cek nya teh. Sok kari-kari teh heula sabar heula na. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji mangaji bae ulah sok maju. Tata lepa leungit sendal ka aing. Heula na. Terus meneuleun. Ideule gue. Iya akur ieu tah. Tah ieu na ge di toel aing teh seting. Lah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Ayo meulina tuh di warung anu. Pada duit sia. Ulah loba mau. Kana mun aing. Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap aing. Aya keneh kwetansi lagi ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leuy. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing we daripada aing ka hakim. Atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun teh aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener aing mah. Lain sia subawani. Yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sendal aing. Kana ku cicili sia. Atuh geus bawa ku sia ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyara datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gamus, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul gamus, eta kitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan. Naon? Kalian diuk. Budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka polsek, ka Polres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh. Nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun deuk kanu ngora, wah inilah istanaku. Waduh. Lamun deuk kanu kolot, inilah Polresku. Aing deuk di BAP. Dioka nu kolot ya. Diu bekos kebocong emang nyandung gitu. Nurut bae pan kanu kolot. Ieu teh lupa ieu teh balik ka mana? Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamari nyamper ka diri. Teu percaya.
Iya tuh sih dia percaya ka salaki, dia percaya ka saha. Mana bisnis si lupa itu balik. Coba ya mam bisnis naon nih, bisnis naon. Orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bawanya na teh ya. Anu. Aduh. Bisnis naon Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa Kak ulah sok buka bisnis susah titis. Ini kakak ka Cikupa, di Cikupa pan ka Kulon, di Kulon aja kawetan. Eta bisnis sisinya. Hah? Pancak lu kolcak salah kiri pan nyahoan gaing siang udah gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, geus ngomong nge. Ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Kepoconge pokoknya. Ngomong Kak. Ngomong salah. Siksa lagi. Kita tuh aing dia boleh carekan baik usia apa salah lagi. Dia kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja gak ini carekan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teh bebeja sia kosu kalap kok mau bebeja paes jasana. Kitu nu nyandung mah celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Bari kieu. Kak. Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Balik sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ya, demi Allah, henteu kakak mah teu kawin. Saya teh nyalametkeun diri di mata nu kolot, nyana sumpah demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ieu gomus. Lumayan nyana ieu ngojai di neraka jahanam ya. Sing ade takos kitu teh sing ade. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau maneh nanya, kakak kawin teh? Heeh. Naon sia? Pada bebeja, ya itu mah hak aing, hak prerogatif. Wah, keputusan ada di tangan suami kamu kok gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, ya terusan naon dicampur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung, sayang naon sih mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus meni kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada woi teu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun. Atuh mending terang-terangan. Ya kan kakak kawinnya, siang jauh dan jauh. Ayo sih mah kawin tante. Heeh, naon heh. Eta kakarak nu kanyahoan deuk isuk aing kawin deui. Ayo sia. Guys, kula mah tinggalkeun moal aku yang bisa ditinggalkeun mah moal. Henteu kula mah deuk balik bae. Ai balik ona we mah kalau teu masalah kayak aing diangkeun deui. Eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lalaki geus kitu mah. Balik anterkeun lah. Bah, ieu hayang balikeun lah ieu. Kayak kula isuk diteangkeun deui. Jadi kok masalah teh bidug emang teu jelema. Kok masalah teh kok kitu. Aduh, Masya Allah. Balikan deh, aminul gomus ya, ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang, iya 5 kilo pan barang di timbang kula iya kurang, iya timbangan kula mah 5 kilo, demi kayak 5 kilo, bener-bener, sama bener surut di jalan. Di jalan surut datang ke 1/2 kilo. Heran aing mah ya henteu mamang mah udah demi Allah bae henteu tengurangan demi Allah bae mamang geus sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae mamang mah henteu ngurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus padahal nyana ngurangan ima memang ieu kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak tiktok dan nimbang jagoan biasa kareta. Kalau kita mikiran deh. Mana yang malina? Sakit 2 kilo. Tuh nya. Wih, main ieu na ieu katrok-katrok. Ai kalau baheula panimbang teh kamu make kostum teh.
kurang leuwih didelekeun urang haneutnya haneut kan tambahan deui kunyana tah supaya haneut kolot baheula mentek berkah ka beuli sawahna katurunkeun ka anak ka incu tah eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman busita henteu disita ambu aya beak teh geus eta teu berkah teh geus kitu teh teu berkah ngaranna mata kaya nyaho keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur ka bapak kolot kitu bae teh mah komo ka bawa mah jujur nih di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede kemudian didagang gitu kene di segala rupa baelah ya minul gomus dinyandung ya minul gomus bahaya gede nah ieu nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus ieu bakalna asal muncul